sumasil tip kedah sae sana anjeun. Nah, sae naon? Sae hubungan sareng hubungan sareng papada manusia sareng Gusti Allah. Dalam arti urang hirup di alam dunia teh kedah naon? Sae hubungan antawis manusia sareng Gusti, dalam arti hablum minanas sareng hablum minallah. Urang jeung papada manusia kedah naon? Silih tulungan, silih bantu membantu. Nah, eta jadi petunjuk atanapi anu dicontohan ku nyata Syekh Sulaiman Al-Jarzuri dina jadi urang hirup di alam dunia teh kedah sae, terutami ayeuna urang sae teh dalam arti urang kedah naon ngalaksanakeun nyaeta tugas di Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ayeuna urang kedah naon ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana urang tos ayeuna leres-leres ngalaksanakeun ibadah, teu cukup ngalaksanakeun ibadah teh salat hungkul, teu cukup ayeuna teu sedekah hungkul, teu cukup